Aya naon ajeun dawala make jeung wani-wani rek asup ka sawarga Maneloka. Cebok ngerapan. Dek naon ajeun ka sawarga? Dek naon sia? Hah? Wawanianan asup ka sawarga teu nyaho aing dewaseuna. Direrap ku aing sia. Teu direrap diduruk ku aing sia. Hah? Aing dewaseuna. Geuleuh da gadewe eta teh palontong teh si goblok teh. Teuregeus pisan lamun aya di lemur aing dicacag ku aing. Rawan. Pina-pina teuing dewa teh kitu. Heh, teu ramah dewa teh. Nya. Heeh. Balik dewa balik. Dek naon anya? Nya saperkawis mang abdi teh bade silaturahim ka dewa. Teh. Nya. Nuhun dawala. Sono. Sono abdi teh. Mane sono da aing mah teu. Tuh nya deula cai oge. Balik deula ya, cicing. Komo kieu aing meuli tangtang. Teu sudi aing kudu mika sono ka sia. Da aing teh sono ka sia. Naon sia? Naon sia? Kang kade. Aing didudut ti korote ku aing. Aing dewa seuneu. Aing barek api. Teu sieun sok goblok teh. Urang ajar balik sia. Ke mangga abdi bade muli bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka uluh si eta kurang ajar salah huta goblok makanya hayang panggih jeung Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka aing di dieu urang ieu jarang panggih komo anjeun naha da hayang panggih mah bebas dek naon dawala anjeun hayang panggih teh dek mangi terek naon dawala sobi ya kaula resin rada kebayaning dewa pawakilnya tati Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka lamun ayana naon maka kaula ge sarua dawala oh sami kasali lagi sarua nya atuh aya kitu mah sami mah abdi teu sawios teu penak oge nu penting aspirasi abdi kasampaikeun naon kieu yeuh numutkeun beja tilu menang dipercaya yen Hyang Otipati Jagatnata teh kasebat Raja Triloka laras bener hartosna naon ari tri teh tilu loka teh alam jadi Hyang Otipati Jagatnata teh ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada atawi alam kajinan katelu alam Marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala alam dunya oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati Jagatnata bener berarti jisim abdi kapungkur kantos milih Otipati Jagatnata jadi pimpinan ieu Triloka bener berarti abdi bade naruskeun berarti sadaya anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira kaasup wakil rakyat bener wakil abdi wakil rakyat bener tah sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur keneh nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia urang ajar nah make jeung urang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungan jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sadina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah nagara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa cobi dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teh teu cara nu heueuh teu cara dina pilihanana maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bager ka rakyat hei anjeun wakil rakyat
tapi naha geus ngajedog di tina kursi geus ngajedog jadi angin jalui wakil rakyat di luhur kadang-kadang dideuleu-deuleu ku aing siang hee gadag ngan saukur hees gadag ngan saukur molor kaituna gadag silih salakeun silih gorengkeun ai rakyat tetep katalangsara mana buktina demi rakyat demi bangsa teh rakyat teu butuh bau sungut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti anu nyata iya. Rakyat butuh kenyataan rakyat butuh dan rakyat manu penting mah beuteng seubeuh pake page murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun sederhana rakyat mah bener wala bener abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobilna segala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ngege curug we hayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda haji siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon kulan mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur tepati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa tuh tingali cirina tuh tunggul anu parantul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok jangan ngahina goblok ngalun mamatahan sia nah ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawacara di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ayan aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala made bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing dipelakan mujair goblok sia kawalat sia kawacan dari muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka itu diboron goblok sia nyaho aing dewa naon dewa naon dewa seuneu aing ha diduruk ku aing saku seuneu tenang dewala dewa seuneu aing mawa blanwir disaprot goblok saku balwir goblok goblok udah disaprot ku balwir hi nyaho aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing wani-wani sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia ku aing dewa angin tenang dawala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin kebenaran aing mau duit receh dikerauk sia ku aing goblok sia aing rek dikerauk tenang dawala di dieu waktuna aing bebela ka maneh itu para dewa anu ngumpul sok lawan ku maneh ongkorek bebela teh kumaha sieun goblok si teh ngeumna teh sok aya nyaho jeung aing kabeh nya ajar syai dewa seuneu majuan macam layulan
Hiep, wes, hiep. Musik. Walah. Hup, sampai. Wes, Kayak karasana. Siedan sia. Kurang ajar na malam ayo. Wes, 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 musik sia. Nah, sia goblok. Abi bina teuing sia teh. Dua belah mah. Dewa sieuna ditiup ku aing. Hiji dua. Hai. Ka maneh? Aduh, walah. Kurang ajar. Ka sia. Ka dieu. Awas kowe. Aduh. Tong halangan atuh. Manehna nu ngadupak, manehna nu ngamek. Ketenera hanengale ketenera hanengale ningali hingkang samya pada yang ngalaga hingkang samya ngalaga lawa iri lusilan paingan iri hartina gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk samelang jamu kurang ajar sidawala hei para dewa ingat sadayana disungkeun mundur wae mundur ieu Batara Bayu Dewa Angin ngadak-ngadak ngaluarkeun angin parat tali wawang tina pananganana angin gede anu sakit tuh ngagelebugna tangkal kai anu warageng tek cing darokdok nyata katepak ku angin ieu Batara Bayu cinandak kumamrat madugia malaras cinandak kumamrat madugia malaras ngawatekna jikang linewi angin pasang angin kagede kitu ulah aduh kade ulah sia aduh tolak angin mah mampu ya euy duh kumaha gede-gede ting angin ulah mundur ulah dawala salengkah oge teu mundur tina kuda-kudana ya angin barat tali wawang anu dikaluarkeun ku Batara Bayu memang agengna luar biasa tangkal kai anu sakitu ararageungna cing darokdok kasana ku angin ieu Batara Bayu anu luar biasa kasaktianana nanging kinten-kinten 5 meter deui kena kai dawala ya angin ditunyuk ku dawala nganak-anak eureun sapisan angin anjeun utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur
Oh kayaknya lah aing. Loh. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi anjir. Abi aing kasurupan ku naon. Buah-buah kasurupan ku neon. Eta angin ditunjuk ku silawala eureun. Aneh eureun teh. Aduh, eta angin sat. Hat. Angin. Mane utusan pangeran. Aing utusan nu boga hajat. Mundur angin. Wah, nepi ka mundur deui angin hebat euy. Wah, hebat pada euy. Otipati jagat nata raja triloka. Lewas ningali ieu kajadian. Asa dijejek sirahna ieu Otipati benu. Anu antukna panyangkana ieu dawala dipiwarang ku Semar atuh Otipati jagat tata gilig ku nepangan Lurah Semar Badranaya itu ujaring carita datan nerat tangan tangan deman iwuh mangkulingan rana denira si dawala ngadon amuk-amukan di sawarga Maniloka da moal henteu dititah ku bapana Lurah Semar Badranaya. Ari Kakang Semar kumaha teu konsekuen hirupna. Laras kula. Nanaonan ieu teh lamun hayang sawarga mah ulah nitah bebenyit atuh. Da kaula ge moal dikoretkeun pasti dibikeun ieu sawarga. Tapi naha bet makan nitah bebenyit. Lamun kitu carana Kakang Semar hapunten. Da ieu Kakang Semar anu mimitian. Kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha. Wah, naon lah, cilaka Otipati kabur. Kabur ke mana? Pasti bakal nepungan bapak ya. Marukana meureun kuring dititah ku bapak. Tuluy susul ku aing. Heuh, ulang susul, ulang dihijikeun ku aing si Otipati jeung si Semar. Sadar da wala, sadar da wala. Naon teh? Siapa wi sadar wala? Nyebut da wala istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Hei, neon anu di jero maneh. Aing mah teu kasurupan belaguk. Ngajeng neon mah nya kasurupan ku neon. Heula si Semar jeung si Otipati dijikeun ku aing. Wah.